Dongeng Siluman Piit bagian ke-14. Kakocapkeun di sisi Gunung Demit katingali aya 2 urang jalma ke lempang ngiringkeun domba. Den juala lempang panderi ngiringkeun si jantra nuyuhun kana 2 dombana nanyakna teka hiji pasir nu disebut Gunung Demit teh ku Den Jugala mah. Karungu Den Jugala nyarita, aduh anjeun budak jantra, nah capek atau henteu anjeun nanyak sakieu letakna. Capek mah capek, tapi atos caket kapannya saur aden juragan oke. Oh sakedeg deui kewe deuh mah geus di luhurnya sabab sakedeg deui oge nepi yeuh. Mohon mangga ceuk si jantra bari noyod we lempang letak bari nuyun domba teh. Bener we geus teu jauh ti dinya geus katingali we imahna Ki Palang. Satuluyna mah sanggeusna ngampihkeun 2 domba kana kandangna di luar ngariung di tepas imah Ki Palang. Ngariung di tepas imah Ki Palang nungan boga 3 rohangan. Rohangan patengahan hiji kamar jeung hiji dapur. 3 jalma ngariung we kana opieun tuluy nyaraneut sakumaha ilaharna. Kadenge Ki Palang nyarita, Den Jugala, ari aden angkat di bumi tabu sabaraha. Iya wanci pecat sawadung nepi ka kadieu jika anu isuk-isuk pisannya. Nya pisan aki dah kulantaran ku aki cenah diperyogikeun eta domba teh nya. Ku abdi teh engal-engal wae di cenah kadieu. Halus we ari kitu mah. Ayo atuh sing jongjon we nyanet heula. Iya budak teh yeuh bangun nu seseg pisan, bangun nu asok digawe anjuan ceuk Ki Palang ka si jantra. Mohon ditampi cangetna ceuk si jantra. Bari rada mesem jiga anu asa-asa pisan. Alus eta budak jantra anjeun euy. Buru we tentang tatahar tadi kapan anjeun capek. Ayeuna sok deureuna sok beakeun ka dinya. Sabab engke meureun lamun urang balik deui, urang kudu lempang jauh heula meureun tah samemeh urang rek naik kendaraan. Kitu cenah ceuk Den Jugala teh. Si jantra sabiasana we nyaneut teu boga rasa curiga. Nu sapadahalna mah gelas cai nu manehanana. Gelas cai nu manehanana mah geus diasupan hiji obat nu ngajadikeun manehna bakal babae ka tenung. Nya kitu harita oge sanggeus sababaraha waktu katingali si jantra kekerelekan heulai ti dinya Ki Palang mapatkeun ajian pangupay rasana, malah sanggeusna cacap mapatkeun jampe. Ieu Ki Palang satuluyna nyarita kalawan tarik bari ngagupay ka si jantra. Popos rasa, pupus cipta, hidup kudu nurut kanu ngadawuh. Kitu cenah pok-pokanana Ki Palang teh. Ngadenge kana kekecapan Ki Palang saperti kitu, Den Jugala anu asalna arek ngaregot kana cai inumanana manehna neuteup ka Ki Palang malahan mah ngaliuk oge ka si jantra tepegat. Tekebat maksud teh. Tekebat manehna arek minum sabab kaselang ngelaku ngareret. Sanajan dina hatena mah heran, ieu Den Jugala teh tuluy ngaragot kana nginumna bari teu loba carita. Katingali si jantra satuluyna nangtung jiga nu katenung nyampeurkeun ka Ki Palang. Barengan ti eta Ki Palang ge nangtung bari nyarita, Jugala, anjeun tungguan di dieu. Aki rek ngarekes ulah ka kamar panyepen. Urang deheskeun ieu tumbal syarat teh. Kitu cenah ceuk Ki Palang teh. Bari satuluyna 2 urang jalma asup ka kamar si Aki nungan ukur ditutupan ku lawon ipis. Teu lila di dinya
pelenghir hasep menyan ka ambe malah kadenge si aki kegerendengan ngecapkeun jampe pamakena kakocapkeun di jero kamar panyepen hasep mulak minuhan rohangan si Jandra ngan ukur diuk tunggul mata singeutkeun panona culak cilek bangun teu neuteup ngan olok ciga nu ngalamun puguhan keur aya dina pangaruh goib nu mangaruhan kana jiwana nalikung kana rasana nyangreud kana sukmana rada lila kipalang jajampean komat kamit ngucapkeun kana babacaan atawa ajianana sanggeus meureunnan rengse teu karasa tidinya karasa robahna alam ku kipalang jeung ki den jugala sanajan den jugala aya di ruah-ruahangan satuluyna kipalang meurengkeun kana panona bari nepak kana pingping si Jandra tuluy ngocap keparangkan panona anjon jalu kitu cenah jeung kipalang teh sakedet netra dua sukma geus pindah alam dua nana geus nyaba ka alam siluman. Di alam siluman di hiji karaton nagara siluman di rohangan karaton anu sakitu hurung herangna teh katingali aya raja siluman keur diuk we dina singgasanana dina kursi kilang kancana satuluyna teu jauh di hareupeun eta raja siluman teh lalaunan aya haseup anu kaluar malahan mah satuluyna haseup teh ngabentuk ngajanggelek lalaunan pisan jadi dua dedegan manusia horeng si bada horeng eta dua jalma teh geuningan kipalang jeung si Jandra anu asup ka nagara siluman sukmana atawa lelembutanana lalaunan haseup pedas anu mudan kana awakna kipalang jeung si Jandra ngaleungit malahan mah eta kaayaan geus pindahna ka alam siluman teh dirasakeun oge ku si Jandra jeung ku kipalang geus tetek mah ieu kipalang manehna ngarasa yakin geus asup ka nagara siluman kalawan karasa kurobahna alam jeung bedana dedengian satuluyna kipalang mukakeun kana panona malahan mah bari nepak deui kana pingpingna si Jandra bari nyarita modak jalu bukakeun deui panona anjon kitu cenah ceuk kipalang teh teu lila tidinya ratu siluman atawa raja siluman teh tuluy kadenge nyuara oke bagi anjeun geus datang bari mawa jalma nu bener pisan saluyu jeung kahayang ulah kitu cenah ceuk eta sora ngabagiakeun kadatangan kipalang jeung si Jandra di hiji rohangan karaton nu lega teh jeung endah kurpaning kaendahan karaton zaman baheula satuluyna eta sora teh kadenge deui ngucap ayeuna urang indit ka tempat anu aya pusaka teh ceuk eta sora jiga nu embung loba cacarita kipalang tuluy nemalan wah mana kersa Gusti pangaulaan sim kuring sejatumut kitu cenah ceuk kipalang teh satuluyna tilu urang makhluk kaluar ti karaton dijajabkeun ku kareta kuda kidang kancana nu hurung herang kaluar ti karaton kaluar ti nagara malah satuluyna mah asup ka alam manusia deui tapi kalawan jalan nyiluman muru ka tempat nu disebut guha peteng guha nu pernahna aya di basisir hiji laut tidinya si Jandra dititah asup ka jero guha dianterkeun ku ratu siluman tuluy dipernahkeun diuk di hiji batu
Satuluyna Ratu Siluman teh keluar deui bari ngomong kaki palang. Ayeuna urang duaan kudu nungguan di dieu tika budak manusia eta balik deui. Jeung nungguan hasilna henteu kana menangkeun pusaka kujang juru nunggu kaula dimaksud, ceuk eta Raja Siluman. Katingali si Aki mah henteu ngajawab, malahan mah manehna tuluy ngarekepkeun kana silana diuk jiga anu bangun anu tumaninah pisan. Sedengkeun eta Raja Siluman nangtung gigireun si Aki bari nangkep harigu nempok kana lawang guha anu geus aya asup si Jantra cicing di jero eta guha. Kakocapkeun di jero guha si Jantra samang-samang samanehna ditinggalkeun ku Raja Siluman teh. Rarasaan anak masih keneh dina kaayaan selang-seling antara sadar jeung henteu. Tapi sanggeus sababaraha waktu kaliwat si Jantra manehna mulai ngarasakeun rarasaan anu rada teteg. Manehna ngarasa geus aya di hiji tempat. Sanajan sabari kitu, sanajan manehna teh sadar kana kaayaan, manehna bisa ngarasakeun naon-naon anu keur kejadian. Disaprak manehna dibawa ka alam siluman, diasupkeun kana rohangan panyepena si Aki Palang. Kumanehna ge nyaho jeung bisa kainget ngan manehna teu sadar jeung teu bisa ngadalikeun kana awakna. Meureun sugan pangaruh tina ajian panggupaya rasa anu diterapkeun ku Ki Palang teh. Sanggeus si Jantra sadar kana kaayaan, manehna karak ngerti ayeuna mah geus aya cicing asup di ieu rohangan guha teh. Manehna keur kaayaan diuk sila we sinuku tunggal. Bari acan ngarti jeung naon anu kudu dilakukeun ku manehanana. Di eta rohangan guha anu poek mongkleng butarajeun teh katingali ku si Jantra mah jiga anu kelemeng-kelemeng we katingali sagala rupa anu aya di eta jero guha. Jiga aya sinar anu teu katempo ting ti mana asalna, si Jantra bisa ningali kana kaayaan di sabeudeurning eta tempat. Teu lila tidinya tuluy kadenge sora lengkah anu ngageblig. Malahan mah kaayaan di eta guha teh jiga karasa ender ku si Jantra mah. Kaget kana sora anu datang nyampeurkeun ka manehanana, si Jantra tuluy malik. Malahan mah malikeun oge kana awakna, tapi tetep tina kaayaan diuk sila teh. Satuluyna si Jantra neuteup we ka arah hiji lawang guha anu leuwih jero. Tidinya remeng-remeng katingali aya sosok atawa makhluk anu jiga-jiga datang nyamperkeun ngadeukeutan ka manehanana. Katingali geus rada deukeut mah eta makhluk teh awakna jangkung badag hideung lestreng jiga eueuh anu bodasan dina awakna teh. Malahan mah katingali oge aya bulu-bulu anu hideung tapi ngakurilap jiga anu herang. Malahan mah samang-samang saku si Jantra ditingali palebah raraina atawa palebah beungeutna. Ieu makhluk teh sakitu pikasieunna panon bolotot sihung ranggeteng ceurik rebing, tapi dina sirahna make mahkota anu jika dijieun tina emas urung herang pating kurilap. Sanggeus rada deukeut mah eta makhluk teh tuluy diuk nagog deku bari ngadeukeutkeun dua leungeunna di antara gigireun kenca jeung katuhu si Jantra. Malahan mah ngadeukeutkeun oge kana beungeutna. Beungeut ieu makhluk teh dideukeutkeun kana beungeutna si Jantra. Manusia kumawani anjeun datang ka ieu tempat, tapi kaula geus nyaho naon anu sabenerna dipikahayang ku anjeun atawa anjeun dititah nyumponan kahayang hiji makhluk anu sejen. Kitu cenah kekecapan eta makhluk teh. Satuluyna eta makhluk nyarita deui
Kitu cenah ceuk eta makhluk. Bari tuluy hanyat we. Malahan mah sanggeusna hanyat teh ngaliuk deui ka si Chandra. Jiga anu nitah nuturkeun ka manehanana. Saturuna eta makhluk teh geblik-geblik deui we ngalengkah muru deui asup ka jero rohangan guha anu leuwih jero. Si Chandra anu ayeuna dina kaayaan geus bisa ngawasa kana awakna, geus bisa ngawasa kana rasaanana, jeung bisa mutuskeun kana naon-naon anu kudu dilampahkeun ku manehanana. Sabenerna mah manehna teh ngarasa heran jeung bingung naon anu kudu dilampahkeun. Sanajan sabari kitu, sabab manehna masih bingung naon anu kudu dilampahkeun ku manehanana. Si Chandra teh saturuna mah nyieun we kaputusan cenah arek nurutkeun we kana kahayang eta makhluk jeung hayang nyaho naon anu bakal kajadian satuluyna. Gagancangan si Chandra lempang nuturkeun kana makhluk anu lempang jiga anu laun, tapi da makhluk anu jangkung badag malahan mah samang-samang si makhluk teh ngadepong nagog ka si Chandra. Si Chandra mah bangunna teh bari diuk teh jiga nama sabeungeteunana eta makhluk teh bakat ku badag-badagna. Malahan mah samang-samang si Chandra nangtung teh ngan ukur saluhureun cangkengna eta makhluk. Atuh jang nuturkeun atawa ngudag kana leumpangna eta makhluk. Si Chandra tika kudu leumpang rada gancang, tapi aya ku aneh. Sanajan eta jalan rada rarumpil loba pisan batu nu sareukeut aya di eta jero guha, si Chandra mah lempang teh jiga kalawan biasa we, jiga anu teu power, jiga anu henteu power jeung henteu aya karagok. Sabenerna kaayaan di eta guha teh ngan ukur hiji rohangan, malahan rohangan anu aya teh lamun dina kanyataan mah ngan ukur rohangan eta we anu dicicingan ku si Chandra. Sedengkeun rohangan anu leuwih jero eta teh lawang ka tempat anu moal bisa kasabaku sagabeh makhluk komo-komo anu disebut jalma atawa manusia mah. Tapi kalawan kekuatan siluman di eta guha teh aya rohangan sejen anu saturuna mah ayeuna diasupan ku si Chandra jeung si makhluk jangkung gede teh. Sanggeus asup ka ruhangan anu aya di jero guha eta, di eta tempat katingali lalaunan cahaya nyaruak atawa asup minuhan eta tempat. Malahan mah sabenerni eta tempat teh katingali ku si Chandra mah semu bodas, tapi kaciri aya dina hiji rohangan tempat sejen anu teuing di mana. Di tengah-tengah eta rohangan jiga aya meja anu dijieun tina batu anu hideung pisan. Katingali bedana di antara rohangan anu sakitu bodasna. Di eta batu anu katingali hideung pisan teh aya hiji pusaka, aya hiji pakarang anu disebut kujang anu katingali hideung melas pisan. Satuluyna eta makhluk teh nyang hareup kana eta kujang bari nyarita, lamun anjeun bisa nyokot ieu pakarang, berarti pakarang ieu jadi milik anjeun. Kitu cenah ceuk eta makhluk teh. Ngadenge kekecapan ti makhluk nu jangkung badag saperti kitu, si Chandra kalawan jiga anu teu sadar kitu wae manehanana ngalakonan kana sagala rupa anu dikecap-kecapkeun ku eta makhluk. Si Chandra satuluyna nyokot kana eta pakarang. Satuluyna eta pakarang teh cerek weh dicokot babari pisan tuluy diangkatkeun. Di dinya katingali sinar anu semu biru ujung hejo, malahan mah aya sinar-sinar beureum oge kaluar ti eta pakarang. Celeker kadenge sora anu teu katingali naon anu ngacelegur teh. Di dinya eta pakarang teh tuluy dicekel ku si Chandra. Malahan mah kadenge eta makhluk teh nyarita deui.
eta bakarang ayeuna jadi milik anjeun kitu cenah pokpokana eta makhluk hideung teh waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha ye lajenganana mangga dilajeng wae dina episode saterasna wilujeng patepang deui permio.